Jumat Kliwon. Bagi aju tepang deui geuningan ieu. Dina Kemis wengi seperti biasa Jumat Kliwon nyarengan Sohib Kosmo. Ayah sababaraha carita dina wengi ieu anu baris dipedar su. Tapi Omat ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Omat cu bisi aya nu maturan, bisi aya nu datang. Kade ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Ulah. Wilujeng ngadangukeun Jumat Kliwon. Sok sanajan ieu kajadian teh geus rada lila. Tapi keur kuring mah masih kene kainget-inget wae. Kakarek harita kuring ngalaman kajadian aneh sarupa kitu. Hiji kajadian anu embung kuring ngalaman deui. Harita teh kuring digawe di salah sahiji bengkel. Biasa mun digawe waktu nanti isuk-isuk tepikeun ka jam 5 sore. Poe eta mah kuring masih kene aya di bengkel. Sok sanajan bengkel geus ditutup oge, kuring teu bakal langsung balik ka imah. Sabab nu jadi indung kuring anu karek balik di imah uak kuring nitah ka kuring ngadaguan di bengkel supaya balikna bisa bareng jeung kuring. Nu boga bengkel oge malahan mah geus rek balik. Manehna aneheun ningali kuring masih kena aya di bengkel wayah kitu. Harita teh geus rek hampir jam 6 magrib. Moga bengkel rada heraneun. Pan biasana oge kuring mah kana balik teh sok buragiru. Nah, wayah kieu tuh men aya di bengkel kene Jang. Biasana oge maneh mah sok balik ti heula. Ngantosan heula pun biang, Pak. Oh, sugan teh aya naon we? Teu aya, Pak. Teh naon? Pun biang mulih ti uwana. Miwarang ka abdi ngantosan di dieu supaya wina sareng, Pak. Oh, jadi Ujang erek nungguan di luar wae ieu teh? Anya, Pak. Wiosnya di dieu di luar we, Pak. Sakedap di oge. Jol siga nama pun biang teh, Pak. Antug nama kuring numpak motor bari ngabonceng nu jadi indung. Bari jeung balikna huhujanan. Oge kuring teh teu bisa tarik ngajalankeun motor. Jabati hujan teh jalanna laleueur. Katambah deui motorna poek teh lampuan. Nya mawa motorna oge rada setengah dirarampa. Sabab
jalan teh poek satapa-tapa kacaangan ku panerangan jalan anu aya. Nya lumayan ngatog lamun ninggang nincak jalan anu taya lampu panerangan jalan mah. Indung kuring anu keur dibonceng oge ngadedempes teu loba omong ka kuring. Sigana wae nu jadi indung mah katambahan ku ngarasa tiris balas ti kahujanan. Pas rek tepi ka palebah pudunan. Dak dumadak kuring jadi beda rasaan. Abet jadi teu genah hate. Rasaan kitu teh kuring oge tegeruh atawa ngadon loba omong kanu jadi indung. Nah atuh da eta mah pas tepi pisan ka palebah pudunan sok sanajan poek tapi rada reyem-reyem kuring ninggali di hareupeun jalan anu rek disorang. Siga aya anu ngagoler di tengah jalan. Mimiti mah panyangka teh ditinggalian hongkul. Nah harita teh masih keneh anggam. Tapi barang geus deukeut nyaan we di tengah jalan teh aya anu ngagoler bodas. Mimiti mah ku kuring eta anu bodas teh disangka karung. Nya kuring oge ngeremkeun motor anu keur ditumpakan. Basa motor eureun di palebah hareupeun anu katinggali bodas teh. Mimiti kuring ngerasa aneh. Sabab eta anu bodas disangka karung teh bet siga anu hirup. Indung kuring anu keur dibonceng mah angger ngahep-hep ditukangeun kuring. Tapi sanggeus kitu kuring jadi ngarasa reuas. Sabab anu bodas teh katingali ku kuring siga anu ngajurung kuno. Geus nangtung katinggali jelas ku kuring geuning eta anu aya di hareupeun teh anu tadi ngagoler di tengah jalan teh pocong. Ningali kitu mah kuring oge jadi geumpeur. Malahan teu ningali kana kaayaan harita anu poek bari leueur ku cai hujan. Teu anta parah kuring langsung ngagas motor. Sokomodi eta pocong katinggali siga anu rek nyamperkeun ka kuring anu keur diuk dina motor. Motor dibawa kebut tepikeun ka abrag-abragan. Sabab jalana goreng malah hampir labuh ku sabab jalana teh laleueur. Sok sanajan kitu tapi angger indung kuring anu keur dibonceng mah ngahep-hep teh nyarita sakemek-kemek acan. Nya kuring oge sarua teu ngadon ngajak ngomong deui kanu jadi indung. Singkat carita kuring tepi ka imah. Geus tepi ka buruan imah mah mimiti kuring ngarasa ngemplong. Sabab pocong teh terus nuturkeun kuring. Geus tepi ka imah indung kuring turun tina motor sarta langsung asup ka jero imah. Nya kuring mah masih kene aya di saluareun imah. Maksudna rek mernahkeun heula motor ke tempatna. Masih keneh leungeun nyeklan stang motor. Kadenge di satukangeun aya sora anu kakeceprekan siga jalma anu lempang nincak cai leuncang. Kuring ditinggali sidik teh saha
mimiti mah meureun dedengean hungkul. Nya sigana eta mah sora cai hujan anu ninggang kana cai leuncang. Sanggeus kitu, kuring boga niat ngasupkeun deui motor. Acan kuring maju ngadorong motor nu rek dikajerokeun. Kadenge aya sora angin nu seah di satukangeun. Jeung ku anehna, eta sora angin teh nahabet nimbulkeun muringkak bulu punuk. Sanajan bari sieun sarupa kitu tapi tetep kepanasaran mah aya. Nya kuring oge can waka ngasupkeun motor. Tapi kuring langsung ninggali ka satukangeun. Nah atuh barang breh katinggali ka tukang. Cida kuring ruasna sabab ditukangeun, katingali ku kuring aya jirim anu keur nangtung. Masa ku kuring disidik-sidik, eta nu nangtung teh ngabeleg-beleg bodas. Geningan pocong anu tadi aya di pupudonan. Ningali kitu mah kuring oge langsung ngagorowok. Maksud rek minta tulung kanu aya di jero imah. Tapi naha atuh nu aya di jero imah teh siga teu ngadenge kana sora kuring anu minta tulung. Beuki kuring ngarasa gempeur sabab eta pocong teh siga anu mencerong ningali ka kuring. Sok sanajan teu katingali beungeutna, da pugu dina sirahna teh katuruban ku kain bodas anu masih keneh ditalian. Dipalebah sirahna. Pon kitu deui dipalebah leungeunna oge masih keneh dicangreud ku tali. Harita kejadianana kuring geus teu malire deui kana motor anu rek diampihkeun. Kuring langsung satengah lumpat langsung asup ke jero imah. Bari langsung hariweus-weus kanu aya di jero imah. Kuring can bisa nyarita ngajelaskeun kana kejadian anu aya di luareun imah. Sabab kuring masih kena diancikan rasa karuas jeung kasieun. Kuring oge jadi pada nenangkeun ku anu keur araya di jero imah. Nyalila lama pangacian kuring oge pulih deui. Nya kuring sanggeus teger mah. Kuring bisa nyaritakeun naon bae kejadian anu tadi kaalaman di perjalanan. Kejadian anu cikeneh ketinggali ku kuring di luareun imah. Indung kuring oge nambahan caritaan kuring. Sing horeng basa harita keur dibonceng teh. Indung kuring oge ningali aya pocong anu megat di palebah pudunan. Ngan manehna mah teu loba cacarita. Sanggeus kuring ngalaman kejadian sarupa kitu, kuring lamun balik gawe teh tara wani balik peuting. Dina kapeutingan digawe, nya kuring kajen teu balik sakalian. Tapi kuring ngadon mondok di tempat gawe. Jeung kejadian manggihan pocong di pudunan teh laingan ukur kuring hungkul. Gening geus loba anu sejena oge anu kungsi ngalaman di Pegat Jurig di tanjakan Kebon Kolot Garut anu deukeut daerah wisata Darajat. Tepat nama nyaeta di daerah Pasirwangi.
Ngaran kuring Irfan. Imah kuring nyaeta di Jalan Pagarsih Barat, RT hiji RW genep. Pangalaman anu rek dicaritakeun ku kuring teh nyaeta hiji kajadian anu kaalaman ku bibi kuring anu ngaranna Bieni. Bibi kuring nu ngaranna Yeni ngalaman kajadiana geus aya sataun anu geus kaliwat. Tapi sok sanajan kitu eta kajadian teh jadi hiji pangalaman aheng keur Bieni. Imah Bieni jeung imah kuring teh tepati jauh jarakna. Ka imah Bieni ngan ukur kehalangan ku 5 imah. Nya geus pastina we kuring mineng ngadon cicing di imah Bieni teh. Bieni oge lamun parang sarerea ari di ti imah nya sok ngadon nitah ka kuring anu nungguan imahna. Kuring oge deukeut pisan jeung kulawarga Bieni mah. Kuring geus teu tumarumpang lamun parang aya di imahna teh. Malah cek cohagna mah lamun aya di imah Bieni teh asa di imah sorangan. Katambahan deui Bienina bager ka kuring. Bageurna sarua jeung ka barudakna. Kuring oge geus tara mungpang deui lamun parang diutuh eta ku Bieni teh. Geus tara mungpang deui lamun diparentah. Diparentah ku Bieni mah geus tara itungan. Jeung kuringna oge ridho we. Kadang lamun parang Bieni keur sibuk pagawean, kuring sok dititah ngantirkeun budakna ka sakola. Nya ari sapopoena mah eta oge Bieni bari indit digawe. Bari nganterkeun sakola budakna anu ngaranna Seli. Seli sakolana teh di SMP Negeri Hiji. Hiji poe Bieni rada amek-amekan. Sigana peda hudangna kaberangan. Geus maberang jaba kudirkeun heula sakola budakna nu ngaranna Seli. Pasti we digawe oge kaberangan. Geus kitu bibi kuring langsung ngahirupan motorna anu sok biasa dipake gawe jeung dipake nganterkeun Seli ka sakola. Cek rasa bibi kuring mah si Seli budakna geus diuk dina motor dibonceng ku manehna. Kusabab ngarasa inditna kaberangan, sajroning ngajalankeun motor teh, Biseli bari noroweco ngomongan ka anakna, bari ngareretan tina kaca spion. Harita mah budakna anu ngaranna Seli teh digelendeng. Tapi digelendeng sarupa kitu teh teu nembalan, malah teu ngomong sakemek-kemek acan. Biasana oge lamun geus digelendeng teh sok malik nembal. Nah harita mah ngadedempes wae jeung diukna si Seli teh teu daek deukeut. Diukna rada anggang jeung awakna bibi kuring. Malah biasana sok nyekel, harita mah henteu. Hal sarupa kitu teh terjadi pikiran keur bibi kuring. Aya kajadian anu rada aneh basa keur di stopan. Kaparangan stopan lampuna keur beureum. Geus pasti we motor anu ditumpakan teh kudu eureun. Basa bibi kuring keur ngomong,
Maksud nama ngomongan ka anakna nu ngaranna Seli, batur anu sarua keur numpak motor sagigireun bibi kuring, jadi siga anu aneh ningali polahna bibi kuring. Harita mah bibi kuring teu ngarasakeun aya nanaon. Da sidik apa cek pangrasana anakna Seli aya di satu kangenan nu keur dibonceng. Singkat carita bibi kuring tepi ka hareupeun sakola SMP Negeri Hiji. Seli turun tina motor. Bibi kuring saturuna anakna tina motor teh anger we ngageleneng. Seli katinggali harita mah bet beda polahna. Sajabat teu loba omong teh basa turun tina motor oge katinggali sirahna tungkul. Teu ninggalikeun beungeutna. Seli katingali asup ka jero sakola. Saacan bibi kuring indit, manehna nyadar can mere bekel ka anakna. Bibi kuring markirkeun heula motor. Maksud rek ngadon ka jero sakola. Maksudna rek nyusul Seli mere bekal. Sanggeus aya di jero sakola, bibi kuring jadi kudu tangko teteng neangan anakna. Anu tadi jelas geus leumpang asup muru ka jero sakola. Sakur babaturan Seli ditanya ku bibi kuring. Tapi kabeh oge taya anu ningali ayana Seli. Mimiti bibi kuring ngarasa aneh. Da sidik pan tadi teh Seli dibonceng ku manehna, malah katinggali turun tina motor. Terus leumpang asup muru ka sakola. Tapi nah ari disusulan, si Seli teh bet eueuh di sakola. Bibi kuring jadi lila aya di sakolaan. Malahan teu karasa waktu oge beurang. Harita geus waktuna barudak sakola asup ka kelas. Si Seli anakna bibi kuring teu katingali asup ka jero kelas. Kusabab waktu geus beurang, antugna bibi kuring oge teu tulus indit ka pagawean. Pamikir dina inditna oge kaberangan. Biasa oge lamun kaberangan geus lewat waktu mah geus tara bisa asup ka pagawean. Jeung deui dak dumadak harita mah bet asa teu ngareunah awak. Bibi kuring balik deui ka imah. Bari ngarasa aneh ku anakna. Pas rek tepi pisan ka imah, di perjalanan bibi kuring pasangrok jeung Mang Mian salah saurang tukang beja anu imahna tatanggaan jeung bibi kuring. Malah harita mah Mang Mian nanya ka bibi kuring, lantaran tadi basa inditna manehna teh ngarasa aneh ningali polahna bibi kuring. Mulih ti mana ari Mama Seli teh? Nyaeta tos ngajajabkeun Seli, tapi ari nu dijajabkeun anak teu aya mah. Ngajajabkeun Seli? Ada nu katinggal kumang mah. Tadi Mama Seli teh numpak motorna nyalira, bari jeung ngebut deui. Ngadenge caritaan ti Mang Mian sarupa kitu teh, mimiti bibi kuring oge ngarasakeun aya kaanehan. Harita pas bibi kuring datang balik deui ka imah, kuring keur kaparengan geus aya di imahna nu jadi bibi. Kuring ningali paroman bibi anu katingali jam motrot
semu pinuh ku kaambak. Malah basa ditanya ku kuring oge ngajawabna rada semu ambak. Di mana Ari Bibi? Jeung naha teu damel? Uguh oge kaberangan, jadi tegawe. Da eta gara-gara si Sally. Gara-gara Sally. Da Sally mah ti tadi ge aya di imah. Aya keneh di imah. Si Sally oge ngadenge sora indungna teh terus nyamperkeun. Bibi kuring jadi colohok. Bengong bari can bisa ngomong ningali Sally masih kena aya di imahna teh. Bibi kuring jadi olohok bengong bari can bisa ngomong ningali si Sally masih kena aya di imah. Si Sally jadi malik ngageleneng ka indungna. Cek si Sally basa tadi rek indit sakola, indungna ngadon ninggalkeun. Malahan Sally gogorowokan oge teu dipalire. Kusabab kitu nya si Sally teu indit ka sakola, da pugu eueuh nu ngajajabkeun. Ngadenge katerangan Sally sarupa kitu, bibi kuring sajongjongan molohok bari teu ngomong. Bibi kuring beuki ngarasa aneh karena eta kajadian. Da jelas apan tadi basa manehna indit teh. Manehna rumasa ngabonceng anakna, nya eta ngabonceng Sally. Kari-kari cek katerangan si Sally, cenah manehna mah teu rumasa dibonceng malah ngadon ditinggalkeun. Kusabab kajadianna sarupa kitu, bibi kuring oge jadi ngarumpuyuk. Hiji kajadian aneh anu kakareka alaman poe eta. Nu jadi pikiran keur bibi kuring, nah saha atuh anu tadi dibonceng dianterkeun ke sakola. Da cek rasa bibi kuring mah jelas manehna teh ngabonceng Sally anakna, malah jelas basa turun tina motorna oge. Bibi kuring jadi ngahulang bari diuk dina kursi. Malah katinggali semua anu jadi malaweung ku eta kajadian. Ningali bibi anu jadi sarupa kitu, kuring gancang-gancang nyusulan Pak Ustad. Pamikir kuring, bisi bibi kumaha onam, nya kudu langsung diubaran. Lantaran kejadian anu cikeneh ke alamanku bibi kuring, nya eta hiji kejadian aneh anu matak teka harti ku akal. Bibi oge diubaran. Harita si bibi dibere cai menang marancahan. Malah kuring jeung bibi oge harita menang keterangan ti Pak Ustad. Yen anu ngaranna jin atawa setan dina ngaganggu ka jalma teh lain ngan ukur peuting. Berang atawa peuting teu jadi ukuran keur jin atawa setan dina ngaganggu ka jalma. Matak perluna urang babacaan dina rek ngalampahkeun hiji pagawean. Nyaeta babacaan sameme indit numpak kandaraan. Nya bisi kejadianana saperti anu kaalaman kudu jadi bibi kuring. Kejadian jin anu mindah rupa mangrupakeun anakna anu ngaranna Sally.
terus tanya kapan. Aki kedah pamit lah. Kedah uya ke tempat anu jauh cu. Ulang cekapkan heula dugikan kalia Jumat lewat ieu. Malam Jumaah payun urang tasarangan deui.